Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang di Serang Abdi Danu. Hatur nuhun ka ibu bapak teteh akang anu masih setia di channel properti Kang Danu atau napi channel properti Sunda. Ieu kaleresan abdi nuju aya di salah satu proyek, tepatnya di proyek Batara Indah Land, aya di ujung Berung, Bandung Timur. Ieu kawasan lokasi caket pisan ka ti jalan utama, di jalan utama provinsi ka lokasi mau mariogikeun waktu 3 dugi ka 5 menit. Ieu aya project di dieu teh. Kaleresan nyana konsep Skandinavian, rumah 2 lantai. Aya 2 unit tipe di dieu anu disayogikeun teh. Di antarana tipe 45/84 meter persegi dina bumina, sareng tipe 45/72 meter persegi. Teh ieu salah satu projectna. Ieu hargi bumi ieu di 500 jutaan hargina teh. Ieu piona katinggal ka mana-mana. Janten kangge selling point di dieu teh emang ieu pemandangan ke ujung Berung wilayah timur. City like-na kengeng pisan, itu aya Masjid Al Jabar katinggal di DGS Stadion GBLA. Selling point-na di dia caket ke mana-mana, pusat pendidikan SD, SMP, SMA di dia caket pisan ke mana-mana. Di antawisna aya SMP 50, aya SD Tisukup, terus aya SD anu posisina di ujung Berung Indah. Janten ka ibu bapak teteh akang nu ninggal video ieu hatur nuhun sadeacana anu tersedia di channel properti Kang Danu atau di channel properti Sunda. Ieu unit ieu salah satu unit menuju on progress. Unit menuju on progress. Ieu unit 2 lantai tipena 45/72 meter persegi. Hargina di 500 jutaan. Harga normalnya di 750 jutaan. Aya cashback 200 juta. Legalitasnya tos aman. Terus aya SHM, terus IMB PBG tos aya. Janten ka ibu bapak teteh akang nu ninggal video ieu anu nuju miliran bumi di wilayah Bandung Timur tepatna di Pasir Jati survei ka lokasi. Oke, insyaallah aya nu ngahandling teh keukeut atau napi ibu keukeut nu biasa dongkap ka lokasi. Teh ieu kangge jalan ge rawna teh aya 6 meter. Itu posisi gerbang anu lebet ka Batara Indah Land. Kangge review lebetna insyaallah kangge video ieu nuju on progress jeung tiasa direview sareng eta nu payun ge nuju tos dihuni. Kangge video lebetna insyaallah pami anu nyuhunkeun tiasa langsung WhatsApp di bawah deskripsi video ieu, aya nomor WhatsApp di bawah deskripsi video ieu. Biasa langsung ngahubungi ka abdi. Kangge spesifikasi detailna terkait unit, tipe, promo, dugikeun ka skema bayar ke ku abdi disimpan di bawah deskripsi video ieu. Sakitu panginten informasi nu tiasa ku abdi didugikeun ka ibu bapak teteh akang nu ninggal video ieu. Mudah-mudahan sing dipasihan kelancaran rezeki, dipasihan kesehatan, keselamatan. Mudah-mudahan informasi ieu bermanfaat. Sakitu nu kapihatur Kang Danu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.